Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar spesial di mana bae ayana. Wilujeng sonten wilujeng betebang dangu deui sareng akinya di acara dongeng Sunda pangmeberah manah di kidagar spesial YouTube. Ngeureuyeuh deui pamirsa urang ngeraskeun hanca anu katunda hiji lalakon anu judulna Siluman Gunung Guntur. Ieu dongeng reka naki nyalira didongengkeun oge ku aki mugi-mugi katampi kalian kabingahan tiasa janten panglipur kalbu pangbeberah kana manah pangrepeh kana hate. Ubar ngabang malerkeun kacape saparantosna urang sadidinten kasab milariki payah oge mulangkeun katindeungnya ka mangsa jaman kapungkur di mana kapungkur mah urang teh hiburanna ngadarepong payunan radio ngadangukeun dongeng Sunda. Oge mugi wae sakedikna aya hikmah nu tiasa dicanak tina ieu lakon pikeun dengan urang sadaya hirup kumuh dalam dunia. Pamirsa satecan aki medar dongeng kangge nu nemean manco nemean ngadangkeun mangga ulah asa-asanya di subscribe wae ditoel palebah tombol loncengna supados saya notifikasi upami aki raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi wae sadayana aya dina ginanjar kawijengan teu kirang sapapaosna nya dipaparinan ku Allah taala kasehatan boh lahirna boh batinna dijembarkeun manahna digambilkeun rezekina sarta ditebihkeun tina balaina amin amin ya robbal alamin. Pamirsa urang geureuyeuh deui dongengna urang amparkeun deui samak kawitanana tos sarweh kieu samakna nya bakat kuremen diamparkeun sareng dicalikan. Para samakna soraya es goyobotna pamirsa ye hoyah kieu mah raosnya es goyobot. Mangga kaparayun sadayana prung Kocapkeun poe Kemisna pabebeurang ge Hendy jeung Syodoy geus datang ka lembur Citiis. Sacenah ka imah Pak RT Hendy jeung Syodoy teh ngahaja mampir heula ka imahna Nyi Sukesi. Hayang masikeun naha bener Nyi Sukesi teh bakal sieuneun ku tanggal Widara jeung Bawang. Bawang jeung tanggal Widara ngahaja dibungkus buni ku plastik. Dibunikeun supaya teu kanyahoan sawaktu mimiti datang. Sampurasun punten Hendy uluk salam. Sepi jempling teu aya anu nemalan. Sampurasun punten. Syodoy nama anu uluk salamna. Sorana bedas ditungtungan ku ngaheuheuh. Kadenge aya nu leumpang di jero imah. Ampes mangga di jero aya nu nemalan kolotrak reket. Bray panto dibuka lol Nyi Sukesi keluar tina panto. Geuning Kang Hendy sareng Kang Odoy sinareun ameng siang-siang kieu Kang. Mangga kalebet ceuk Nyi Sukesi ngabageakeun bari mukakeun panto leuwih lega. Hendy jeung Syodoy silih teuteup sabab nombor rupa Nyi Sukesi anu beda. Bener ceuk carita Pak RT yen buk Nyi Sukesi ayeuna mah ponok. Jeung pipina aya tatu bari kulitna kaciri manipias kawas anu keur gering. Mangga kalebet Kang. Kalah ngaharuleng ceuk Nyi Sukesi deui. Muhun Nyai. Jawab Hendy tuluy asup ka jero imah dituturkeun ku Syodoy. Sakedapnya Kang, cik Nyi Sukesi. Terus kebat manehna mah ka dapur rek nyieun susugu ari Hendy jeung Syodoy gukek dariuk dina kursi. Jang, sieun nama bener Nyi Sukesi teh jurig hulu.
caritaan Pak RT teh bukti ayana jang. Can pasti Kang. Kemun ku ieu sieun kakara kuring percaya, cek Hendy bari nenden keresek tina meja. Keur kitu torojoan Sukesi norojo di dapur bari nanggeui baki dieusi ku si kopi 2 gelas jeung piring nu dieusi ku goreng cau. Hatur lumayan Kang, mangga diraosan, cek Nyi Sukesi tuluy gek diuk di kursi hareupeun Hendy jeung Odoy. Akang teh ngahaja mangan ka dieu tanapi ukur ngalangkung Kang, tanya Nyi Sukesi bari netep ka Hendy. Ngahaja Nyai, ieu sakantenan ngabantun ieu, ceuk Hendy bari ngasongkeun keresek ka Nyi Sukesi. Ku Nyi Sukesi keresek dibuka, jerona diilikan. Mani repot-repot atuh nyanak bawang bodas sareng bawang beureum Kang, kenging melek nyalira pangintennya. Cik Nyi Sukesi bari ngarampaan bawang hiji-hiji. Hendy jeung si Odoy silih pelong. Ningali Nyi Sukesi anu teu sieunneun kana bawang. Ari ieu tanggal naon Kang? Geuning aya cucukan. Kangge naon ieu teh? Ceuk Nyi Sukesi deui tangkal widara diilikan tapi ukur wani nyekel daunna da dina batangna mah puguh loba cucukan. Eta teh tangkal widara Nyai, bawang mah leres kenging ti kebon tapi pami tangkal widara mah ngahaja Kang nyanak kangge dipelak di dieu. Margi Akang teh ngadangu citis remen aya karaman anu bungkeuleukanana teh jurig hulu. Tah tangkal widara teh tiasa kangge nyegah jurig atanapi sabangsa jin supados teu nyaketan ka bumi urang. Akang ge ngadangu Nyai teh janten korban. Tah Akang teh alim pami Nyai janten korban salajengna matak ngahaja ngabantun ieu tangkal teh supados tiasa nyegah eta jurig nyaketan ka Nyai. Hatur nuhun pisan ya Kang. Hatur nuhun kana perhatosanana ka diri abdi. Cek Nyi Sukesi bari rada ngalimba kagagas kituna teh ku perhatianana Hendy. Nyai punten nya Kang bade ngiring tumaros. Cek si Odoy. Mangga Kang bade naroskeun naon? Dupi eta rambut kunaon mani dipotong-ponok kitu terus eta tatu kunaon pipi Nyai teh? Si Odoy langsung dogmol nanyakeun buk jeung tatu dina pipi Nyi Sukesi. Oh, ieu ku alatan abdi teh ti seureuleuh dipaon Kang. Ari geubis nubruk kana hau tungtung rambut karerab sareng ieu tatu. Janten we dipotong rambut teh margi tadi teh sawareh tutung karerab. Cek Nyi Sukesi ngabohong. Hendy jeung si Odoy silih pelong ngomongan Nyi Sukesi teu sarua jeung katerangan ti Pak RT. Hendy gede hate sapamanehna beuki percaya yen Nyi Sukesi teh lain jurig hulu anu salila ieu disangkakeun ku urang lembur Citiis. Saterusna mah nu tiluan ngobrol ngaler ngidu sanggeus rada sore Hendy jeung si Odoy teh amitan. Hendy jeung si Odoy laleumpang salse nuju ka imahna Pak RT. Ya Kang, ceuk kuring ge. Nyi Sukesi teh teu mungkin jadi jurig hulu. Da pamohalan aya anak sanggup maehan indung sorangan atuh Kang, komo Nyi Sukesi teh awewe anu boga hate lembut. Cek Hendy hatena bunga sabab awewe nu dipika cintana teh buktina teu sieunneun kana tangkal widara jeung bawang. Nya geuning teu aya raut-raut riuk-riuk sieun Nyi Sukesi teh. Ka dirampaan kitu daun widara jeung bawang nage. Jalma sejen sigana mah jang nu jadi jurig huluna teh. Ngan bae peda Nyi Sukesi ngadadak beunghar jadi paneumleuhan kitu meureun yang. Jawab si Odoy main lagi jadi kapangaruhan sabab dan ningali sorangan yen Nyi Sukesi
biasa baik sewaktu ngarampahan daun widara jeung bawang. Pamirsa sadayana ulah hilap ya dongeng dialpukan ku afiliasi di Shopee sareng Lazada kanca wargi kidagar official sadayana anu mika resep kana dongeng Sunda anu remen atanapi tos biasa balanja di Shopee atanapi Lazada. Mangga balanjana tiasa ngalangkungan produk-produk nu dipajang di dongeng aki sabortos novel Sunda atanapi iket atanapi pangsinya. Carana kantun klik wae salah sawis produkna sabarantos diklik mangke bakal lebet ka Shopee atanapi Lazada. Sabarantosna lebet ka Shopee atanapi Lazada mah pamirsa bebas bade ngagaleuh naon bae oge sakahoyong pamirsa nya. Bade ngagaleuh raksukan sandal jepit atanapi rok atanapi topi mangga sakahoyong pamirsa. Kugulah galeuhna pamirsa atanapi balanja di Shopee ngalangkungan produk nu aya di dongeng aki. Eta teh sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun anu tos ngeresakeun ya balanja online di Shopee ngalangkungan produk nu aya di dongeng aki. Hatur nuhun pisan urang keur dongengna. Matakna urang teh ulah kapihelaan ngewa ka jalma teh kitu tah sok jadi timbul fitnah da di dasaran rasa ngewa ti heula padahal macan tang tubuk di nama. Ya bener oge jang kitu pisan. Cika tuh sabatang majang yeuh harasem ceuk si Odoy bari namprak kawas biasa. Mani teu poho-pohonya kana udud mah. Hendi musiwal kana saku bajuna tuluy ngaluarkeun udud 2 batang song kasih Odoy sabatang tuluy manehna sabatang cekres dibeulem dikanyot tuluy nyerebung haseupna kaluar tina liang irung. Duana terus lelempang nuju ka imahna Pak RT. Hendi jeung si Odoy teu apaleun yen sabenerna mah anu sieuneun kana tanggal widara jeung bawang teh jurig hulu. Lain jurig hulu nu keur jadi manusia keneh. Nyi Sukesi teh moal sieuneun kana tanggal widara jeung bawang sabab manehna mah harita keur jadi manusia biasa. Beda caritana lamun Nyi Sukesina keur ubah jadi jurig hulu. Sanggeus Hendi jeung si Odoy arindit Nyi Sukesi mawa bungkusan ka pawon. Bungkusan teh diasupkeun kana hawu anu masih ruhae da tadi mirun seuneu pikeun nyuguhan Hendi jeung si Odoy. Sigana mah Kang Hendi nu mere nyaho urang lembur yen aing sieun kana bawang jeung tangkal widara. Buktina di warung mana bae ge geus 2 poe ieu bawang bodas jeung bawang beureum pada ngaborong ku urang-urang lembur. Cilah kakaya kieu mah ke penting aing kudu nyiar mangsa ka jauhna. Bahaya lamun aing nyokot urang citiis. Reka ciherang we sakalian malas dendam ka si Sarja kurang ajar. Nyi Sukesi nyarita sorangan manehna geus mutuskeun yen penting harita mah moal ngaganggu urang citiis. Kocapkeun peutingna di pos ronda Pak RT jeung Mang Ajo geus ngeprak mamuda lembur aya kana 20 urangna pikeun nyaeta ngepung jurig hulu. Sakabehna dibeklan bambu runcing anu tungtungna dibelitan bawang bodas jeung bawang beureum. Hendi jeung si Odoy ge geus aya di pos ronda. Para pemuda lembur citiis, penting ieu urang bebarengan newak jurig hulu.
urang ulah sieun sabab aya anu mantuan ti lembur si manganten. Tah ieu teh Jang Hendi sareng Kang Odoy putrana Bah Kanta sesepuh ti lembur si manganten anu geus hasil mageran lembur si manganten tina serangana jurig hulu. Tah ayeuna Jang Hendi sareng Kang Odoy teh tos aya di tengah-tengah urang pikeun ngabantu urang lembur si tiis nyadak jurig hulu anu geus loba ngadahar korban urang lembur si tiis. Engke dina waktuna urang newak eta jurig kade ulah salogoto ulah getas harupateun sing caringcing pageuh kancing sing saringset pageuh ikeut mun rek ngayakeun tindakan wayahna ngadago parentah ti kuring atawa parentah ti Jang Hendi. Kumaha paham para pemuda? Cek Pak RT biantara ka para pemuda. Dijawab reang ku para pemuda, paham, siap cenah saur Manu. Ayeuna kekarak jam 10 biasana aya tanda-tanda anjing bebau mah jam 12 peuting. Sok ayeuna mah ngaropi heula we, tah bubuy sampeuna parudak geus asak asana mah. Da tidak tadi ngabubuina ge ceuk Pak RT deui bari terus diuk di gardurona. Maturan Hendi jeung Syodoy anu geus dariuk di baturan ku Mang Ajo. Para pemuda mah saribuk ngabongkar sesadurukan sababrek murak bubuy sampe. Wah saterusna teh Jang lalampahan urang teh, tanya Pak RT ka Hendi. Urang antosan munculna we Pak. Teras urang kepung pamilumpat urang berik, jawab Hendi. Kami ngalawan kumaha kinten-kintena. Margi terus terang bae pameda jurig ngamuk teh bapa matos rada saber yang harupanana. Kuat pisan eta jurig teh. Ceuk Pak RT deui rada paureun. Sabab geus 2 kali manehna adu hareupan jeung jurig hulu. Jeung can pernah menang deui. Sawios abdi sareng Kang Odoy we anu yang hareupan eta jurig mah Pak. Ulah salempang bapa mah. Jawab Hendi. Ngaregreugeun hate Pak RT. Saterusna mah opatanana ngabangkong bari ngopi bubuy sampe. Teu karasa ari dibawa ngabangkong mah waktu teh nyerelek ka tengah peuting. Pak RT jeung Hendi keur nyuruput si kopi ari Mang Ajo jeung Syodoy mah keur sibuk cacamungilan ngadahar bubuy sampe. Dina kayan kitu cungungung sora anjing babaung mani melewung tarik pisan tuluy patembalan datangna teh ti belah kaler atuh kabehan nu aya di gardurona caruringhak. Siap-siap barudak urang teang ka belah kalereun lembur. Pak RT nangtung bari ngagilirkeun perah bedaugna. Dituturkeun ku Mang Ajo, Hendi jeung Syodoy. Pemuda desa pemuda lembur kabeh harudang bari gupgap kana bambu runcing na sewang-sewangan. Terus nuturkeun opatan anu geus ngagardik lempang ti heula. Cina kayan kitu kolebat jeleg ngadadak air megatan rombongan pemuda lembur. Atuh kabeh ngaraneg netep kanu ngahadang si horeng nu ngahadang teh saurang awewe tengah tubuh. Samping jangkung make kabaya beureum. Lengan kencana ngelek boboko sedangkan lengan katuhuna nyakla nyiru anu disuhun di luhur sirahna. Hep. Ulah waka arinit ieu kabehan. Samemeh dibekalan heula awug ku ibi. Pak RT borong heula ieu awugna jeung kukurawuna jana-janan heula supaya karuat ke ngudag-ngudag atawa ngababarik jurig huluna tah.
mumpung haranet kene ibi tengah haja ieu nyepan deui supaya keur bekal barudak penting ieu mangga pamirsa pilih bade anu COD nganjuk bebas ibi mah nya deh sok pilih palai ieu mah tah abuk sareng kukurau mah nya ngebel we ngechat deh pohara pamirsa kabujang narojol bisar witina ku kitu urang cekapkeun heula nya dongengna dugi ka dieu. Pemirsa sadayana nu mika cinta kana dongeng Sunda padaran siluman Gunung Guntur bagian ka Salawe cagah urang teuneun heula di handeuleum sieum gesan sampeureun urang tunda heula di hanjuang siang gesan alaeun urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna pemirsa. Hatur nuhun kasadayana nu parantos satia manco satia ngadangkeun oge ngarojong kana padaran-padaran dongeng aki. Panginten sakitulah nu kapihaturnya. Salam kasadayana nu nuju maranco di mana bae ayana nya teu diwilah-wilah teu disawareh-sawareh. Sadayana hatur nuhun salam pangwanoh ti aki oge nya. Salam hormat ti aki kasadayana nu teras ngadangkeun dongeng-dongeng padaran aki oge anu ngarojong nya kintun doa sareng sajabina. Mugi-mugi pamirsa oge di mana bae ayana ya dina karahayuan tetep dipaparinan kasuksesannya dina bidang usahana sewang-sewangan oge ditentremkeun dina rumah tanggina nya dipaparinan katurunan dan putra-putri anu soleh sareng soleha amin amin ya rabbal alamin. Sakitu heula pangitu nu kapihatur santen ieu akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.